Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Patepangli Mitra sareng simkuring dina acara ngadongeng Sunda. Dina jejer cariyos cinta ditolak dukun bertindak. Urang teraskeun nu kamari dina episode ke-16. Ayeuna dina episode ke-17. Mangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos urang kawitan wae ieu cariyos. Cinta ditolak, dukun bertindak bagian ke-17. Mangga maranco manco. Mitra kocapkeun kamari teh anu kakantun teh nu dikantunkeun heula teh tos darugi ka bumi Kosim, tos balanya rarebo sagala dibawa sagala dibeuli kitu nya. Da Neng Lisa sidik wah anak nu beunghar. Tara ieu geus teu naon? Geus teu kaget gitu balanya sagala dibeuli teh. Assalamualaikum, Ma, Bah. Waalaikumsalam. Aduh, watrarebo gitu. Di luar si Abah keur lain meulahan teh ngampikeun suluh meunang moe. Watrarebo gitu sagala dibawa. Sok atuh ka jero sim, cenah ka jero. Ayo atuh di urang kalebet. Lis. Wi, Neng Dewi, ayo. Atuh Mitra arasup we nya ka jero imah si Kosim. Tekung silila kuruduk indungna. Alah, geuningan aya minantueun ieu. Da kieu we Ma. Ieu cenah Kang Kosim hoyong angoan cenah. Aduh, meni hebat Kosim. Ni dipangmeulikeun pakean jaba sagala eta aduh jeung rokok jeung bako jeung gula kopi aduh. Bu. Neng naha meni kuat ka sagala dipeser. Teu sawios Ma da keperyogian bilih teu aya ieu di dieu. Jeung Kang Kosim cenah hoyong acuk sareng sapatu. Meser acuk 2 setel sepatu. Nya Neng atuh meni nuhun pisan, meni bagja nya. Neng soleh. Da sakedahna da atuh da mumpung di abdi da aya. Kang Kosim teh acan gaduh damel anu leres. Mitra kuruduk we si Abah. Walah, oi ieu mah jiga nu rek ngawarung sagala diboli. Segala aya, oi. Tah, Bah, jang Abah bako 2 pahpir tah 4 pahpirna mah tah bakona 2 bungkus. Wah, nuhun atuh, Neng. Neng Lisa nuhun Abah tong dipangmeserkeun bako yeuh. Sami-sami Abah wios atuh da ukur bako. Wah, hebat Kosim ge euy ududna kuat meuli saslop kitu. Hebat. Neng meni ngarepotkeun we nya ka Neng. Pok si Abah Atang nyarita ka Neng Lisa. Atuh tak teteh, ayo urang uih bili milarian si Abah. Tos lami teuing angkatna. Pok Nyi Dewi, Neng Dewi. Nya atuh nya pamitan heula abi bade uih Kang nya Kang Kosim. Bade uih ayeuna wae. Lis. Muhun bilih nya Abah amu milarian da nyariosna abi teh bade sakedap. Atuh ieu kumaha meni sagala dipangmeulikeun Akang? Sawios atuh Akang. Da Akang sidik da
kewajiban abi ari nuju aya mah atuh pamitan abinya uih heula engkeun enjing urang patepang deui pantos ieu ngabereskeun tu salintenan deui damel. Mitra maju ka rek asar. Marulang atuh Neng Lisa jeung Neng Dewi. Anger jalan teh teu daekeun ka pelebah daerah Sibopeng ka kulon. Ka wetan we nyokotna teh wetan ngaler. Gok we teu kacatur di jalanna nepi ka imah Neng Lisa. Kabeneran si Abah eukeur di teras. Rek kitu we da ari jelema aya mah harta loba, bana loba, pagawe sawah nu ngarurus sawah, ngarurus kebon geus di tarengah-tengahkeun tinggal narima hasil we kitu nya. Geuningan geus marulang. Tos di marana? Ameng we Abah tos diteun Kang Kosim. Oh, kan bae atuh. Da ari ka Kosim mah. Ieu atuh tepungan si Amu tuh si keur masak wi. Sok teh jeung Lisa sok diajar ka dapur ame bisa ke masak. Mitra cing laleos atuh burudak teh duanana ka muru ka indungna. Geuningan Lisa sareng Dewi. Tos arameng teh geulis. Atos Amu. Syukur atuh barang beuli naon atuh. Henteu da naon da sagala aya di bumi oge. Da angwan seueur naon atuh nya ameng we jalan-jalan ningali pilemuran sareng rada ka ieu kitu. Nu puguh mah katen Kang Kosim we rada lamina. Mitra geus surtilah istilah nama si si Amu mah da geus yakin Neng Lisa teh. Kocapkeun mitra gancangna carita ieu nya pagawean geus beres anu ngababad teh isukna teh kitu nya. Geus beres roes ngababad eurih teh. Di poe ka poe, minggu ka minggu, wah geus beuki nyebar ka salemur eta mah geus apal Neng Lisa teh milik Jam Kosim. Wah, Kosim asa unggul mitra. Hiji waktu uli geus teu kagok deui ayeuna mah katen Pak Haji da geus asa pimitohaeun. Bah, Lisa aya itu SIM di jero ya. Sok ka jero. Atuh geus iteu ieu deui kitu nya. Sup we atuh ngarobrol di tengah imah. Kang Kosim. Tos lami Kang ngantosan. Henteu neme pisan ieu lebet. Kumaha kitu Kang aya pikeun naon Kang jadi akang ameng ka dieu. Nyetu kengeng gitu apel pan. Apel. Neng. Oh nya wios atuh. Nya syukur we. Kang, urang ieu naon teh? Urang jalan-jalan enjing. Pan mingon enjing teh. Mitra geus heubeul kitu nya geus teu kagok deui gitu. Isin atuh Neng. Jalan-jalan naon teh? Jeung Lisa jalan-jalan make sendal asa teu puguh akang isin. Nya kadana mah kana motornya. Bok Neng Lisa ngajalanan mitra. Da ieu mah jigana teh geus mun ieu teh mah geus asa geus rek asa sagep-sagepeun rek kararawin kitu nya. Katuh abi rek nyarios sonten ka Abah. Sugan atuh
urang nyuhunkeun meser motor. Akade bisi ieu bili ieu hayo disangka dia ojok-ojok ku akang. Ah moal make jeung diojok-ojok ku akang. Da geus puguh akang calon pisalakieun nya ieu Lisa. Kumaha akang kira-kira ieu bade nanyaan heula atanapi bade langsung nikah engke teh? Kehola atuh kepala kablebah dinya mah kerek urang teh maju sabulan maju rek ka 2 bulan kewe heula urang maca karakter masing-masing alah mitra. Oh kitu nya teu sawios atukeun ke wengi abi bade ieu. Sok atuh tak kopina dileueut. Dileueut heula kopina. Ta opieun da aya kue. Mitra geus arapal geus paruguh kitu nya ayeuna mah geus Neng Lisa jeung Kosim teh geus puguh bobogohan. Jadi inung bapana ge geus mun satuju mah pek teh teuing lah kumaha nu ngarora we cenah itu pok ceuk Abah Hasan. Boh si Amu Rokayah oge. Mitra kocapkeun waktuna burit, waktuna waktu asar tereh maju adzan asar aya salat di dinya malahan mah jeung Pak Haji bareng Kosim teh ka masjid. Kacaritakeun Neng Lisa nya Neng Lisa ge sarolat, Neng Dewi geus mulang tadi jam 12 sakola ya. Sarolat Bu Haji. Geus kitu Kosim teh ka imah deui Pak Haji Hasan. Tapi tekung silila gek diuk teh geus darariuk di Neng Lisa jeung malahan masih Abah ge diuk di dinya. Tekung silila pamitan Kosim teh. Pah, abdi teh bade uih bilih sonten teuing. Tos asalada nyalami itu di dieu bilih awon kasebatna ngotok ngowo wae. Pokna teh api-api kitu nya. Padahal mah aya sesuatu dalam hati dina jero hate si Kosim teh geus di cenah ngaojok-ngojok Neng Lisa dina meuli motor. Atuh ari kitu mah heuh sok bae. Arek mulang mah. Sa, sok we Lisa. Kosim mulang, cenah rek mulang. Pada ayeuna wae akang uihna. Ayeuna we Lisa. Akang ieu bade ngabantosan heula si Abah. Itu naon teh dapur tos koropok tihangna bade ngetang-ngetang heula pibahaneunana sugan kaduga biayana. Oh atuh nya muhun atuh. Mitra calak we turun tina teras tuluy mulang uluk salam nya kitu assalamualaikum kitu nya. Taremalan ku Pak Haji jeung Neng Lisa. Da Amu malahan menyampeurkeun heula ka dapur. Ka Amu suntangan gitu biasanya ka Pak Haji Kosim dijut celeos. Kocapkeun cag caritaan waktu diteun Pak Haji Hasan. Ayeuna urang caritakeun gancangna carita Kosim nepi ka imahna. Assalamualaikum Mbah. Waalaikumsalam. Oi ngona oi bako beli kamari tah. Oh bako mahal atuh eta mah da ngahaja. Lain, oi aing mah asa era tuluy-tuluyan dianturan naon sagala. Tadi isuk-isuk aya nu nganturan beas ka dieu setengah karung aya salawe liter mah cenah titah Pak Haji.
maneh menta ka Lisa. Ah, cekat teuing bah make jeung menta. Tah, Lisa we meureunan hideng nyaah ka abi bogoh. Oh, atukeun bae ari henteu ngenta mah lain euy. Isukan moal ka mana maneh? Moal naon kitu bah? Oh, urang itu tingali dengdek dapur bisi kaburu ngaguling. Oh, atuh urang isukan we urang benerkeun sugan. Da ieu aya duit mah abi wah loba duit ayeuna mah Kosim tuluy diberean ku Neng Lisa. Kabeuli ari muning hiji wae mah ayeuna mah nyakuan. Paribasana gitu nya Mitra. Oh atuh geus dahar can. Geus asar can salat. Atos di ditu di ten pimitohaeun. Oh, syukur atuh. Kitu atuh arek jadi minantu haji mah. Nguran ge kudu leuwih ieu ka masjid naon. Mohon Pak, bah nya lah. Geningan Kosim. Etanya meni Neng Lisa bener kuat sagala dibawa ka dieu kabeas-beas aya nu nganterkeun ka dieu isu keneh tadi. Terus abi tadi ieu maneh rarebo. Balalanya unggal poe hampir saminggu sakali teh baralanya we mah geus teu kakurangan naon ayeuna mah. Lain mana isukan teh rek cik urang benerkeun dapur pandengdek. Urang benerkeun meuli tihang paling ge hiji jeung palang dada dua lah. Enteng nama eta deui we dan teu nanaon tenteng jeung areng mah. Nya mak itu ngesebah ulah digawean ku abah jeung ku uing bisi teu baleg jadina bisi teu bener jadina hayo we runtuh ngadon tamah runtuh. Nitah we Mang Soma lah tukang kayu seuneu kenekna. Sabaraha sapoe pan ayeuna teh. Oh atuh ari kitu mah aya jang mayarna. Aya lah bae ti abi. Ti uing aya. Oh syukur atuh. Kenya Mitra oh beral nanti cag gitu yuk. Geus teu nyaritakeun deui masalah arek ngomean dapur. Dicaritakeun ayeuna teh nyaritakeun Inung Kosim ngoloyong ka kamar terus ngayeukeun gogoleran gitunya di kamar. Inung bapana ngadon nglaleos ka dapur. Mana euy bener eta Mbah Sukma nya kuat kahebat kieu. Si Kosim tinggali pakean, duit. Nya moal bakal jadi memala gitu. Wah, ada. Daripada niat bogoh mah gadar bae we. Ngan teuing ari kahareupna mah teu nyaho. Kuring oge bahtat bahata. Teu kungsi lila kuruduk deui Kosim teh nyarita. Nyampeurkeun ka Inung bapana ka dapur. Bah, uing rek meuli motor, rek dipanglikeun motor, teuing isuk teuing pageto. Motor di mana? Oh, Neng Lisa rek mangmolikeun jadi jalan-jalan teh hayang kanu motor cenah. Aduh, nepikeun ka kitu euy. Oh syukur we atuh kade we. Ulah gagabah maneh boh milampah kalakuan boh naon teh. Mitra, cag urang tuna obrolan antara keluarga Kosim jeung kolot-kolotna. Cag urang gancangkeun di caritana supados bulak-balik kitunya. Kocapkeun brai weh isukna beurang
Kosim jeung bapana utang itung malahan mangageroan Mang Soma tukang kayuna. Nya atuh dukdek harga boh pigaweanana kitu boh bahana. Nya song we Kosim teh ngasongkeun duit saperluna nu dipenta ku tukang. Nya rada leuheung gitu gancangna saita teh di imah dapur di bebener golodog ieu naon teh tepas dipeleuh dirarapi malahan mah dipulas jadi rada pantes we kitunya imah Kosim teh ayeuna mah henteu saja teu ieu pisan kursi malahan mah weuteuh televisi hitam putih aya ayeuna mah Kosim teh da di sagala dipangmeulikeun ku Neng Lisa. Kocapkeun waktu peuting harita keur nyawa Kosim mah nyaritakeun arek ngomean imah ngomean dapur jeung imah we kitu nya da tuluy kabeh dineretelan gitu. Waktu keur Kosim ngobrolkeun imah ari keluarga Haji Hasan mah Neng Lisa nyaritakeun hayang motor. Pokna teh kieu nu ngomong, "Abah, abdi teh aya peryogi ka Abah ka Amu." "Aya naon kitu Lis? Sok kadar ieu atuh garwanjeung ari maneh ngarariung ieu." "Pantes tos salat magrib manggeus ieu mah sok naon? Aya picaritaeun naon?" "Kieu Abah, abdi teh asa teu tega ningal nya si Akang Mang Kosim teu aya dame." "Hampura Mitra." "Teu aya dame si Akang Kosim teh saurna mah bade ngojek atuh peryogi motor pamitiasa mah cenah ieu we cenah keun we engke di setoran saurna teh." "Teu kudu di setoran teh nah kali meuli we atuh rek motor mah nu sabaraha nu jag we jang usaha mah Mitra." "Nya mending ge kitu Nyai sok bae ameh henteu luntang lantung teuing teu ieu aya gawe gitu. Ari boga kendaraan mah nya ngojek atuh naon we paribasana barang udar neangan gawe ge moal hese teuing." "Oh jadi satuju gitu Amu Abah?" "Heuh geun bae sok dipangmeulikeun isukan urang ka showroom urang neangan ajak enjang Kosimna." "Da Mitra geus bener-bener wenang hate nu sagala itu." Geus gancangna carita isukna Kosim teh aya nu nyalukan titahan Haji Hasan. Imahna ge geus rada pantes kitu nama Kosim teh. "Jang Kosim, assalamualaikum Jang Kosim." "Jang Kosim." "Si Udin ngagarawan." "Aya naon Din?" "Ayeun itu maneh di ieu di ka dieu ku Pak Haji Hasan ayeuna pisan dangdan we cenah urang ka kota ngomong ramah gitu." "Oh kitu atuh nuhun Simnya eta Din geus sabejaan nyepikeun ieu amanat di pimitohaeun." "Heuh kitu atuh abdi nya Kang Kosim kitu we abi euih deui we aya perlu deui abi ka ieu ka warung." Mitra teu kakocapkeun sugad siget doah dangdan Kosim teh nya make baju weuteuh calana weuteuh sapatu weuteuh. Wah gagah we pokona mah. Jol we teu kakocapkeun kitu nya singkatna carita nepi ka imah Pak Haji. "Hai geuning Jang Kosim, bener arek motor arek meuli motor cenah hayang motor. Yang usaha ngojek atawa jadi barang siara usaha teh moal hese teuing ari aya kendaraan mah."
Pak Haji Hasan. Nya gitu Jang Kosim. Tos we atuh kitu. Neng Lisa wengi nyarios gitu-gitu. Jang Kosim mending geus cenah ieu we. Bral atuh duaan, tiluan jeung Neng Lisa. Ari nit kanu heuh da naon teh? Teu ieukeun mentingkeun kanu kendaraan model mobil model gitu. Ari beunghar ka ieu mah. Ari nit we ka ieu kanu heuh nitah ojek ditah ka imahna saurang terus jadi we 3 motor. Init we ka kota ka showroom neangan motor urut. Sok Kang bade nu mana motor teh? Anu akang ieu tah ieu nyi Lis. Oh ieu nya sok atuh taroskeun pangaosna. Dukdek 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 sabaraha ieu teh motor hayang teh anu ieun ieu jeung budak teh. Pok Pak Haji ka nu boga showroom. Saanu cenah nya mitra bilih lepatah ari pangaos sakitu nu penting. GL Pro motorna mah. GL Pro Barreto. Euy bae eta wae. Nu kitu sok atuh sok BPKB-na nanaonna surat-suratna lengkap geus komplit. Sok atuh dibayar ku Pak Haji. Pak Haji mah ditungguan ku ojek mah. Atuh motor weuteuh setengah weuteuh kitu nya. Da milihna nu herang keneh da alus urus alus malena dealer showroom teh jiga weuteuh we. Nya abdi dibonceng ku akangnya. Wihna. Nya komo atuh. Nya akang nyalira neng kono ojek. Akang nyalira hayu we jeung akang. Mitra atuh teu ieu talangke deui motor dipanasan dihurungkeun gitu derengdeng teh maju. Abah ti heula jeung ojek geus beres kacaritakeun geus boga motor ayeuna mah. Geus nepi we ka imah Pak Haji Hasan. Ojek leos deui turun. Pak Haji turun. Ah halus bisaan milihna mah. Tah nu kieu mah weweg motor kieu mah. Pake berat oge moal hariwang boh dipake ngadesel mawa bayar paresa tengah kintal wae mah kuateun. Semuhun bah abdi teh kadinya ngemutna teh supados kabulak-kabale gitu kaanggo ieu teh motor Halus bener. nya atuh kitu mah ari kitu atos meser mah abdi bade uih atuh ieu kuncina ieu STNK BPKB bawa ku mane ku Ujang Kosim. Pok Bu Haji ieu nyelengkeung gitu nya. heuh nya bawa atuh ku mane ku hidap. Da maknya Lisa mah da moal mawa motor nu kitu dina ieuna ge meureunan motor awewe da eta motor lalaki bawa we ka ditu. BPKB-na di dieu pek atuh BPKB rek STNK-na atuh rek duana bese bawa lah ka ditu bisi leungit di dieu mah ji. Atuh mitra meuni asa naon teh mobok mangi gorowong kolot teh mah Kosim asa meunang dipanggmulikeun motor imah dipangomeankeun wah sagala we kitu nya. Neng Lisa teh bebeakan ka Kosim teh. Bener tah eta dukun matih pisan hade jetu tah si Abah Sukmarasa orang Cihiris. Nepikeun ka kitu. Alah mitra hapunten yeuh waktosna kabujeng seep. Cag urang tuna heula anjing urang teraskeun deui dina jejer carios Cinta Ditolak Dukun Bertindak dina bagian ka-17 anjing urang teraskeun deui di bagian ka-18. Sakitu wapunten kasuhun kasadayana ka mitra baraya dulur-dulur saudara salam dunya. Tong hilap dari like, di komen, sareng di subscribe di channel Sunda Bandung Kidul sareng Kang Gugun.
Sakitu nu kahatur ti sim kuring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.